Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratal mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Langkung pipayun mangga urang sami-sami panjatkeun rasa syukur urang kana Maha Suci. Shalawat miwah salam moga-moga salamina dicurah limpahkeun ka junjungan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ayeuna simkuring bade neraskeun deui kana hanca nyaeta tentang masalah jalmi anu talangke kana salat. Jalmi anu ngenteng-ngenteng kana salat. Al-babul awwalu fi uqubati tariki shalah. Minggu kamari terus dibahas sapalihnya. Minggu kamari terus dibahas sapalih masalah nyaeta jalmi anu talangke atawa anu ninggalkeun kana salat. Anu ngenteng-ngenteng kana salat. Ayeuna saterasna masih keneh nerangkeun saputaran nyaeta jalmi anu ngenteng-ngenteng kana salat. Seminggu kamari bahwa siksaan jalmi anu ngenteng-ngenteng kana salat teh nyaeta aya 15 rupa. Anu genep rupa dipasihkeunana di waktu di alam dunya. Anu 3 rupa dipasihkeunana nalika maut. Anu 3 rupa deui eta siksaan teh dipasihkeunana nyaeta nalika engke di alam kubur. Ayeuna siksaan nu saterasna teu kamari anu kadua moal bisa salamet eta jalma angin ku rahmat Allah. Siksa jalma anu ngenteng-ngenteng kana salat moal salamet kecuali aya rahmat Allah. Tah ayeuna katiluna siksaan pikeun jalmi nu ngenteng-ngenteng kana salat. Nu ngahir-ngahir wae kana salat atawa nu ninggalkeun kana salat nu nganggap biasa. Katiluna moal bisa milih kajaba siksa anu banget panasna, siksa anu banget pedihna gitu. Da punten umpami jalmi tos biasa ninggalkeun salat mah eta teh nya tos jadi biasa wae. Teu ngaraoskeun dosa, teu ngaraoskeun salah. Asa bener we. Ninggalkeun puasa Ramadan, ninggalkeun zakat anu geus biasa ditara mah. Tos biasa bae. Tapi anu teu biasa sakali ninggalkeun salat oge dina hate jeung perasaan teh sok boga rasa hayang buru-buru ngodoan. Asa boga hutang gitu tah. Jadi hutang teh lain berarti kudu berupa bentuk duniawi wae. Hutang teh lain berarti kudu bentuk dunia wae. Hutang sapertikeun artos atau hutang naon we tuangeun. Sanes berarti kitu wae. Hutang ninggalkeun salat oge nya wayahna kudu dikodoan. Tos lah tong panjang teuing. Siksaan jalmi nu ngenteng-ngenteng salat teh moal bisa salamet kecuali aya rahmat Gusti Allah. Jeung moal bisa milih kajaba siksa anu banget panasna. Saur Kangjeng Rasul man shalla subha fi jama'atin arba'ina yauman la yaputhu rakaatun wahidatun kutiba baro'atan minan nari wan nifaqi.
hartosna man sholat subha saha jalma anu sholat subuh tuluy-tuluy kalawan berjamaah maka eta jalma bakal leupas tina siksa naraka jeung moal boga sifat munafik saur Kangjeng Rasul. Jalmi anu ngabiasakeun salat subuh bade jeung tuluy-tuluy berjamaah saur Kangjeng Rasul eta jalmi moal bisa leupas tina siksa neraka. Jeung moal boga sifat munafik jalmi anu sok ngalaksanakeun salat subuh. Dawuhan Rasul anu sanesna tah hadis sanesna saha wae jalma anu dikir atawa anu sok wiridan sabada berjamaah salat subuh nepi ka bijil mata poe nepi ka bijil panon poe eta si jalma sarua jeung ganjarana naik haji jeung umrohna masyaallah. Entakan salat coba salat subuh tong subrang. Sekali deui jadi saur Kangjeng Rasul saha wae jalma anu wiridan sabada salat berjamaah salat subuh sabada berjamaah salat subuh nepikeun ka enjing-enjing bijil mata panon poe maka eta si jalma teh ganjaranna sami jeung anu haji jeung umroh. Cek hiji riwayat eta jalma ku Allah bakal diasupkeun kana surga Firdaus bari jeung disadiakeun di jerona 70 imah anu dijieun eta imah teh nyaeta dijieunna tina emas jeung perak. Ganjaran nyaeta jalma anu wiridan subuh nepikeun ka mata panon poe nepi ka isuk-isuk jadi sanes bobo deui. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam masalu sholatil khamsi kamasalin nahri jarin ala babi ahadikum yagtasilu minhu kulla yaumin khamsa marratin hal yabqa alaihi wasyahu qalu la ya Rasulullah qala kadalika sholatu magasilud dunub. Sabda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyarios masalu sholatul khamsi kamasalin nahri jarin. Salat fardu 5 waktu lir ibarat nyaeta walungan. Bari jeung walungan anu ngocor ngalewat kana panto. Tuluy mandi eta jalma 5 kali dina sapoe sapeuting. Ceuk sahabat naha aya anu tinggaleun dakina lamun manehna tobat. Qalu la ya Rasulullah qala kadzalika as-sholatu maghsilud dunub. Dawuh Rasul moal aya anu tinggaleun saeutik oge istuning bersih cenah kitu. Ini maksudna mah salat fardu anu 5 waktu subuh lohor asar maghrib sareng isya tah nu 5 waktu eta teh lir ibarat nyaeta walungan anu ngocor ngaliwat kana panto. Ngalirnya kita teh jadi ngalir. Jadi ngalir cai ngalewat kana panto. Tuluy eta si jalmi teh nyaeta iba 5 kali dina sapoe sapeuting. Ceuk sahabat naros. Ya Rasulullah naha aya anu tinggaleun dakina namina ge ibadnya.
apakah aya anu tinggaleun eta si dakina jalmi nu ibak teh ya, lamun manehna tobat. Ingetkeun lamun manehna tobat. Kumaha walaran Kangjeng Rasul? Kangjeng Rasul ngawaler. Moal aya anu tinggaleun cenah saeutik oge eta dosa istuning bersih. Mantakan salat teh luar biasa tong ditinggalkeun. Tong wani-wani ninggalkeun kecuali aya udur. Kamari udurna salat dina kitab sapina teh nyukur 2. Ku sabab poho jeung ku sabab sare. Kahiji ku sabab poho hilap, kadua ku sabab ulem gitu bobo sare. Hadis nerangkeun salat fardu 5 waktu tur sampurna ngamalkeunana bisa ngalebur kana sakabeh dosa. Janten sing saha bae jalma anu terus-terusan ngalanggengkeun atawa ngadawamkeun ngalaksanakeun salat fardu nu 5 waktu tara ninggalkeun bari jeung sampurna ngamalkeunana eta teh bisa jadi amal, bisa jadi ngalebur kana sakabeh dosana. Amin ya rabbal alamin. Sing saha jalma anu nahan wuduna keur salat fardu, rukuna, sujudna jeung sajabana, maka ngaharamkeun Allah Ta'ala ka eta jalma asup kana neraka. Di Anas radhiyallahu anhu dawuhan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasiat. Kumaha wasiatna? Aranjeun ulah ninggalkeun salat ceuk kateranganana mana? Wasiat Kangjeng Rasul anjeun ulah ninggalkeun kana salat mana? Tah ieu. Idza tarokal abdu fardon wahidan kutibasmuhu ala babin nari. Wasiat Kangjeng Rasul anjeun ulah wani ninggalkeun kana salat. Ceuk kateranganana idza tarokal abdu fardon wahidan kutibasmuhu ala babin nari. Artosna sing saha bae jalma anu ninggalkeun kana salat nu fardu teh sawaktu mangka marentah Allah Ta'ala ka malaikatna ditulis eta jalma ngaranna di panto neraka. Nauzubillah. Keteranganana nyaeta Ibnu Abbas ti Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moal barokah cenah Islamna bari jeung moal ditampi ku Allah tauhidna, imanna, sodakohna, puasana, sahadatna jeung sajabana. Tuluy saha wae jalma ninggal kana salat. Saha bae jalma ninggal salat kalawan teu aya udur, maka eta jalma moal menang rahmat Allah. Anging siksa anu banget pisan kecuali eta jalma teh tobat ka Allah Subhanahu wa taala. Janten saha bae jalma anu ninggalkeun kana salat amdan bari jeung dihaja ninggalkeunana dalam kurung teu aya udur ninggalkeunna teh, maka eta si jalma moal meunang rahmat Gusti Allah. Nu bakal meunang naon? Nu bakal meunang kalah ge siksa anu banget pisan gitu. Kecuali si eta jalma nyaeta tobat ka Gusti Allah Ta'ala.
Mudah-mudahan sing aya manfaatna, sing aya barokahna. Tah ieu surahan teh sing jadi pepeling keur jalmi anu harilap. Sing janten pepeling keur jalmi anu harilap jeung jalmi anu awam kana agama. Sing kuring sanes menggurui tapi ieu sakedar maca. Mudah-mudahan sing kuring sing tiasa kagerak hatena, kagebrag hatena, supados sadayana ulah wani-wani ninggalkeun kana salat umumna kanggo urang sararea. Mudah-mudahan sing kararuat akidah urang wasilahna ieu aosan teh sing nambah-nambah katakwaan urang, sing nambah-nambah kaimanan urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Cekapeun sakitu bae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.